Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina kesempatan ayeuna abdi bade pidato tentang tata krama basa Sunda. Hadirin nu dipika hormat, tata krama basa Sunda mangrupa hiji ragam basa Sunda anu digunakeun atanapi dipilih berdasarkan kaayaan nu nyarita, nu diajak nyarita, sareng naon anu dicaritakeun. Tina artina tata krama basa Sunda nyaeta tingkatan-tingkatan atanapi tahapan-tahapan basa Sunda. Ngagunakeun basa Sunda tujuanna jeung saling menghargai sareng ngahormati dina berkomunikasi jeung batur sareng dina kehidupan masyarakat. Ngagunakeun tata krama basa Sunda kada disesuaikeun jeung kondisi usia, kedudukan, kailmuan, sareng situasi jalmi anu diajak nyarita sareng anu dicaritakeun. Sakieu heula pidato ti abdi. Upami aya kasalahan anu teu disengaja mohon dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.